resmi dibuka. Wargi, alhamdulillah orang tepang di acara KW Kongres Wayang Numang abad-abad Kalengit. Atuh dangat ya alhamdulillah. Sareng sena sadaya tugas rengse mangdanya. Kurang teh ngobrol biasa we Kongres Wayang teh disingkatna KW Kang Warsa. Jadi KW teh Kang Warsa, obrolan Kang Warsa atau napi KW teh Kongres Wayang. Ngobrol atau ngawang kong teu beres-beres jeung Kang Warsa tuh KW kene. Kang Wawa. Ya, damang itu Kang Wawa. Alhamdulillah sakinten. Jadi Wawa teh Warsa jeung Dewa. Tah gitu. Nuhun we ari damang mah nya. Si aya wartos salira ieu naon lami di ieu naon Pemulihan dirawat 2 mingguan. dipika dedeh ku suster ku perawat jeung dokternya. Mohon Eta teh panyawat naon semeh ngobrol nu sanes ya. penyumbatan pembuluh Pembuluhna. getih Oh. menyumbat gitu, kasumbat. Oh ya Nabi. Masya Kasumbat. Allah. Ku lemak, terus ku plek. Eta teh jadi eungap Kang, jadi si getih teh teu lancarnya. Iya. Anu tina jantung karena pembuluh teh. Leres. Nah, Kang ngomong ka anak teh nya salah sawiosna kada dipasang ring atau stand Oh, stand teh. jantung. Jadi dipasang ring teh eta teh kanggo ngalancarkeun nu nyumbat-nyumbat. Mohon. Sabaraha lami eta di rumah sakit kamari hapunten seumur Abdi teh. kawitna 2 saminggon, Oh. ditambah saminggon pan 2 kali. Iya. 2 kali sasasi saatos dipasang teh dicanak di kebunut. Masya Allah. Hapun seumur teh tiasa ieu teh amengan Ah, karito oge ngalongok saha? Akang. Jam di mah itu mah Kang Dewa nu ngalongok mah. Oh, Abdi mah boro-boro na peti we. Lamun teu dihireupkeun abdi moal hirup. Ya mudah-mudahan sing sehat salawasna. Amin. Walafiat deui, jag-jag ringkas deui nya. Mohon. Mung ieu mah urang medarkeun sabalang pentor lah nya. Mohon. Kieu nalika teu damang ieu mah ye. Nah, pengalamanana pasti pengalaman ye. Lamun ceuk bahasa ieu mah pengalaman religiusna. Oh, Tiasa religius, tiasa mistis. mistis. Apan panginten dina nuju dirawat teh mun bobo nya sareng teh. Bobo istirahat we. Istirahat. Eta teh karaosna kumaha teh? Nuju bobo teh bobo gitu. Ada aya impenan atapi karaoskeun ke nyeri gitu. Ya salah sawiosna mah ngimpen ya, tepang dengan sahanya jalme-jalmean terus ngantunkeun utami nama itu ya anu kaduana ngimpen tepang sareng dengan sosok anu memang belum kenal abdi teh nya ngan ketika ditanyakeun ka anu tugas di dinya teh apal cenanya eta Oh gitu. gitu. Berarti nu janten nu ditaroskeun ku Kang Warsa teh apal kayaan tempat eta. Mohon da Di abdi bunut teh. diajak jalan-jalan. Tah saha eta mangrupikeun saha? Lidwina Santa Lidwina Eh? dina impenan teh Namina namina Santa Lidwina. kenalan eta teh. Henteu abdi diajak jalan-jalan we ngan Diajak jalan ka mana wae tah? sepanjang bunut we. Bunut ayeuna. Bunut jadul. Bunut jadul. Zaman dulu. Jadul itu berarti kamar mayitna aya di handap. Tah mohon. Pokona zaman Belanda we eta we. Oh, zaman Walanda kene. Walanda. Tah eta terang sa suster Santa Lidwina. Santa Lidwina. Lidwina. Gimana eta teh? Kenalan gitu teh kenal. Henteu eta mah naon teh setelah abdi 3 bulan setelah ngimpen ya. Oh. Ditugaskeun abdi teh kanggo ngaliput Pak PJ kegiatan malam Natal di Santa Lidwina ternyata ada. Sakedengeuna teh. Nah, di samping bunut itu anehnya Eta sanes unik. di tepang sareng sosok istri. Mohon.
eta teh noni atau suster atau Belanda Belanda, wajahna Belanda. wajah Belanda. Kan ketika di eh, 3 bulan salajengna Mohon 4 bulan 4 bulanan lah. ditugaskeun di dinya. Mohon ditugaskan di Santa Lidwina, di kesusteran Santa Lidwina. Jadi mau mata-mata ditugaskeun di dinya meureun tadina aya panuel heula. Ya, ya pola lah, ya polanya. Ya, Sebab dalam hidup teh ternyata setelah ku abdi diteliti, diamati itu punya pola matematis, pola nate. Ya, ya. Abdi misalkan kena serangan jantung ge eta pola. Pola hidup. Pola maksudnya pola teh aya Perjalanan rangkaianna hidup. perjalanan. Kenapa? Kudu ngaradapan teu damang. Gitu. Jeung jantung di Kenapa misalkan Kang Dewa karena lamun teu mengikuti pola Tapi mah eta. cepot dewa taya. Oh iya, Mari kawe. hilap. Upami Kang Cepot misalkan gaduh pola ya, pola itu pola Kang Cepot misalkan kedah jadi wayang, kedah jadi wayang kalangkang ya, kedah jadi wayangnya kedah didinya gitu. Ulah melenceng Jalan ieu gitu nya. sama halnya dengan medsos kan ada lini masa. Lini masa teh pola eta teh. Pola lini Polanya atanapi lamun Jalur. galur carios lah eta teh nya, atanapi skenario eta teh. Leres. Ulah melenceng nya, upami melenceng saalit anu kedahna cepot misalna teh melenceng saalit Jadi cepot kaca. jadi gatot kaca misalkan. Jadi cepot kaca. Dina elegna ge teu pas. Iya. Da eta disebutna pola atau perjalanan hidup. Mohon sadayana jalmi gaduh pola upami dina bahasa Paulo Coelho mah legenda. Gaduh legenda hidup masing-masing gitu. Eta sugan eta gaduh legenda urusan yang belana eta ngimpi. Abdi mungkin ya, gen abdi mungkin mah gen bisa saja eta teh pengaruh dina genetika masa lalu. Masa lalunya. Genetika teh gen anu diwariskeun ku karuhun abdi ka Aki, ka Uyut, ka Bao, Anu soalna. kantos ada ikatan Mohon. jeung Belanda Ya, ada ikatan dengan Belanda atau memang Uyut abdi atau napi karuhun abdi kantos komunikasi. komunikasi ya, ada kedekatan lah ini ya. Komo lamun nikah mameunannya Ya, baheulana. abdi jadi mancung pisan Oh atuh. iya. Ngan urang panti Mongol, urang mah turunanna ka dinya ka Cina. Tah, lajeng we sabadana ngimpen eta jag-jag ditugaskeun kanggo peliputan di Santa Lidwina. Santa Lidwina. Lidwina. Eta teh Santa Belanda. Nya, da isina mah para suster hungkul ya teh. Mun pan Lidwina itu salah satu suster tapi di Belanda teu kantos ka Sukabumi. Lidwina nama. Nanti Lydia lah nih saya ingat dia. Ya, Lidwina. Lidwina. Eta Lidwina. Itu di Belanda teu ka Sukabumi Itu ya. artinya. Cuman upami ningali kana eta nya patut diduga bahwa penamaan atau napi diwangunnya bunut itu untuk menghormati Lidwina yang memang beliau itu terpilih kasih gitu. Terpilih kasih. Nalika pan tepang sareng sosok eta Lidwina. Terus amangan ka dinya peliputan Mohon. ninggal gambar atau foto. Abdi ningali gambar teh di googling aja sebelum gitu. peliputan teh kaping Iya. 24 Desember teh yang apa saha Lidwina teh. Terus Dan itu wajahnya sama dengan Sama yang dengan- mimpi. Padahal Jadi di sebelumnya can kantos tepang jadi apalna namina eta teh saparatosna di di googling, googling. di browsing Mohon. bahwa geningan anu tepang eta teh si ieu kitu. Tah gitu. Tah. Jadi unikna teh kita belum abdinya kan kedah minimalnya kedah membaca dulu sebelumnya atau napi ningali foto lah. Iman teu ya. teu ningali foto teu kantos meneliti atau menelusuri tentang Santa Lidwina itu. Iya. Tapi ketika ningali foto teh sama dengan anu dina impenan. Gitu. Oh, jadi wajah eta teh namanya teh Lidwina. Terus terpang-pang oge foto di dinya di eta ge aya. Aya Naon disebutna teh para suster teh disebutna kesusteran kesusteran gitu nya. gitu. Para ya suster lah. Tah eta kaitanana sareng
Kang Warsa anu jago ringkas deui alhamdulillah mung pangeujeun aya anu ulah anu biasana ku urang dilakukeun aya mah henteu naon tah Kawitna nyesop misalnya nyesop teh sadieun sabungkus ayeuna mah mah teu pisan ya teu pisan ketika tapi satahun 5 tahun satu sekali 5 tahun sekali pangintennya sebatang tah karena sana mah 20 batang duit ke 30 batang sadinten nya eta teh bahkan sebelum serangan jantung pun nyetok heula eta teh sabungkus ngopi ongko ngopi ayeuna ngopi dibatasi pisan lah artinya kawitna tiasa 3 duit ka 5 gelas ya ayeuna paling sagelas teh samingguan gitu segelas ya saminggu 1 minggu 1 gelas urang mundur ka tukang ieu eta teh ngadadak pan si mungkuring ka uningana ge ti si Kang Dewa gitu nya uningana Kang Marsha cenah ke rumah sakit gitu tidak naon sugan teh bohong gitu nya eta kumaha mimitinya teh ya kawitna mah emang aya tanda sih salah satu tanda anak itu ngap capek asa masuk angin we lah oh makanya abdi saat itu teh nganggap lebat angin biasa we guys ya ngamam we landongan lebat Biasa, angin ya. sehat deui jag-jag deui harita teh saat itu juga jag-jag deui nya abdi aktivitas deui da saat itu teh ANBK kan, di sekolah Simon tebu 12 kajian tenan deui teh eta mah Siang. teu tiasa di kumaha 12 siang wengi wengi malam oh nuju di bumi nya mohon langsung dicanah ka bunut gitu dongeng mama sakitu jadi ada panyawat atau uning nya tapi hari dina gen nama aya pun riwayat jantung mah teu aya sebetulna mah sanes jantungna tapi pembuluh kita teh memang tingawitan karuhun abdi mungkinnya dugi ka abdi ayeuna alalit gitu si pembuluh teh sempit gitu sempitnya kemudian upami sempit teh nya salah sawiosna disiasatina tina makan ulah nu banyak lemak jenuh ya ulah nu berminyak-minyak lah mohon model kompor ya ya kompor yang saya minyak kan Patromak. patromak baheula ya pun sih ada badaya edukasi ada anu mah emot ya eta nu teh ya sahabat akibat ngamamting patromak bangunan jadi ya, we gitu eta gitu setim kadang lah ongko tulis-tulis wae pan salira oge dina teu damang cenah mah bade nulis lamun ditulis aya kudu sabukueun eta nya mohon abdi aya salah satu pengalaman oke nya nuju teu damang itu teh aya hiji wengi nya satu malam nulis terus si otak teh nulis we nu dina otak mohon perkawis naon tah budaya dah masalah budaya ya jadi na implengan teh nulis budaya we terus ya jadi nulis we sawengi eta sawengi dina ieu dina amutan Otak. dina emutan teh na emutan teh jadi judulna naon eta judulna teh aya judul mangan eta masalah Sukabumi masa lalu masa kini duka ayeuna gitu lah tentang Sukabumi we budaya kultur utami nama Sukabumi nya Kampung Balandongan nu ka abdi ka tulis tina Katulis. emutan teh Mohon. Alhamdulillah kan ayeuna dina ikhtiar sehat jalan-jalan ngulilingan Balandungan ya ngeulingan terus perkawis ya aya sinkronisasi jeung budaya ya nya nu engal-engal ieu mah nya dina kamari pamungkas PKD ya PKD nya pamungkas tahun panggilnya di bulan Desember pekan kebudayaan daerah ya tah punten ya simkuring selaku warga aheng masana kumaha ada apal teu ada apa apal mimitina ujug aya ngan apal shot teh di urang Bandung nya kan eta salah sawios kegiatan anu digagas ku provinsi eta mah PKD mah provinsi paingan provinsi da sanes di Sukabumi hungkul Selaras saat itu teh ada 3 wilayah ya. Salah sawiosna kota Sukabumi gitu. Paingan atuh janten bewarna teh asa naon anyar kitu nya meskipun info nama sebulan sebelumna sebetulnya mohon cuman karena mungkin kegiatan itu tadi digagas ku dinas provinsi pemindah kota anu dilibatkan komunitas mana wae duka tentang apa betul nya punten
Ya abdi kan tidak dilibatkan tapi kalibat. Oh iya. Margi di Bandung, abdi ngebantosan rencangan di Bandung kanggo tarian naon disebutna teh kontemporernya. Jadi naon teh sanes kontemporer, tarian kolosal Oh iya. menggunakan halayak banyak. Nah ngabantosan kirang langkung 20 penari lah di Sukabumi teh kanggo, tapi abdi apal nanti Bandung apalna kanggo di mana kita kanggo di Sukabumi iraha tanggal 7 kemarin teh nya 14. 14 Desember 14 15 16 oh gitu. nah, tanggal 15 di mana di Labdek. Hah? Di Labdek ada apa lah tuh, nah tidinya ya akhirnya uninga we lah di salah satu staf kebudayaan gitu kan. Oh ayahnya ayah malah di dinya ge masalah budaya aya pintonan teater Ya. tapi punten satu acara eta sungkuring tos manggung heula Iya, di Sri Asih Sri Ribuan Asih 89 di Gedung Juang di kan. Gedung Juang eta teh ya pangnya eta ge saurna rangkaian keneh kadinya ya jadi kebahasana kadinya tapi anu di lapang mah teu kapintonkeun sareng model aya gek breng daya di Oh iya. kunaon tah kan ujug-ujug aya wayang ajen tah ayeuna kieu eta kunaon pekan kebudayaan daerah dilaksanakeun teh di akhir tahun Ya salah nyiapkeun anggaran teh kumaha ya sok tiasa we salah sawios teh eta cuman abdi ge nyamutna kegiatan-kegiatan anu spektakulernya eta karena memang dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan anu digagas ku Pemkot mah kalintang Benten jauh. Sumuhun Itu mah kan ku provinsinya. sumuhun Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang spektakuler seperti itu mestinya pertama ningali waktos sumuhun Sumalodo kedahna leres eta dalam musim hujan. tanah aya kitu Nu kedua kedah melibatkan pihak-pihak anu aya di kota komunitas utamina. Kemudian nu katilu naon teh pintonana memang mesti lebih ke lokalitas lokal kedahna sumuhun emutan abdi eta mah Oh. supados karena tujuan adanya PKD itu kan untuk menggali sareng ngamumule seni tradisional nu aya di wilayah. di Sukabumi Oh, suka- anu heubeul atawa anu anyar Mohon. gitu kan Komo misalnya upami penentuan lokasinya itu di kota Sukabumi, maka mau tidak mau kekhasan Sukabumi anu kedah betul-betul muncul dominanna dan nontonna kan ti Sukabumi leres gitu. ya panggilnya upami teh mah di Sukabumi teh aya sandiwara nyata teh Sri Asih atuh teu pan Sukabumi ka kantos aya uyeg Nah, nah atuh uyeg teh dipintonkeun jadi kabupaten aya di gek breng da eta mah kabupaten bari jadi teu kita teu sawios nya da kabupaten eta mah tah eta uwihan deui kahiji beunanya kunaon make di akhir emang di akhir-akhir atau napi kapepet kan tadi teh kudu ningali kondisi alam beunanya ya kedahna. keur mah hujan usum hujan dari acara kitu pun karunya nah kunaon teh di pertengahan gitu tah saya pisan reus kitu sim kuring sanaos sakadik sebagai bagian lah sanaos teu langsung gitu kan Cuman alasan anu langkung logik, ya langkung logis itu memang saat ini teh karena non teh irisan dengan pileg pilkada eta salah bisi sawiosna dianggonya. maka kegiatan-kegiatan semacam itu teh memang mesti setelah selesai Kang Dewanya Kang Oh, Cepot semuhun kedah nama teh ulah dugika dilaksanakeun di selama Pertengahan. pileg Hmm. napi selama Kampanye. pilkada bila dianggo dianggo panggung kampanye kan semuhun gitu. semuhun Makanya eta alhamdulillah dilaksanakeun setelah selesai pilkada. lupi nama eta Eta alasan alasan nama utamina. mungkal resan kahiji di akhir tahun kaduana di usum hujan Nah gitu pasti hari upami kegiatan di bulan Desember pasti hujan bika pasti udah berperan gitu ya bahasana. kiamah ge emang pola alamna gitu. Ya upami kan Januari Siklus oke itu mah. Januari oke tos langkung di pilkada Ya. Januari Februari tapi eta luncat tahunnya Puncak tahun teu boleh. Tidak kan. boleh, ya. Karena anggaranna 2024. oh tah gini ka hartos atuh ayeuna mah Inti nama
tahun payana mungkin akan dilaksanakan nanti tahun ieu nya bisa saja tengah tengah tahun. Tuh. upami aya keneh atanapi Sukabumi jadi tuan rumah Mohon. margi kamari aya di Biasana Bandung. dialihkan sih Kan kamari aya di Bandung eta teh nya terus di Depok Bogor. Bogor gitu kan mung Cianjur terlebat ka dieu ya Teu. teu nya Cianjur terlebat duka priangan sabaraha gitulah eta teh ya alhamdulillah gitu kiat budaya di kota Sukabumi terus katawis alhamdulillah gitu ya komo sim kuring mah panginten disebat nate Incu Wayang di gedung Sandiwara Sri Asih ya. ya alhamdulillah gitu tah ini menurut Kang Warsa nalika aya teater tradisional atau napi sandiwara tradisional urung deui kedah kumaha ieu ti pihak pamarentahna ieu Ya tapi masyarakat Allah karena saat ini bahkan Pak PJ pun menggeliatkan yang namanya kolaborasinya. Jadi memang mesti ngedukung, mesti support, kemudian dukungan itu banyaknya dukungan teh tiasa semangat. semua jadi dukungannya untuk memberikan semangat saja kalau materialistis mah atau materi mah Ya, eta mah pasti aya eta ge gitu. eta ti sifat pemerintahan gitu kan upami tina diri pribadi mah nya semangat lah gitu ya alhamdulillah geliatna tos katawis gitu kan di penghujung tahun teh seueur kegiatan-kegiatan budaya anu dilaksanakeun Tapi ieu teh acan pool nya tiasa nyanggem karena masih dalam masa pemulihan gitu. Makanya salit-salit teh nya teu soalnya ada capeknya teu disakaliguskeun gitu. Tah jadi tiasa ngasih semangat tapi kapayun nama memang memfasilitasi nu paling penting supaya geliat teh katinggal teh gitu. Semua. Memfasilitasi tiasa nambutkeun gedung ya gitu. Saya eta. Kemudian memfasilitasi itu dengan anggaran yang ada biasa ya Pak ya. Eta kurang mah gitu ya sim kuring sebagai pelaku seni lah da kumaha dunungan gitu. Ya Lamun sebab cek dunungan seniman nabeh, itu gitu. seniman teh tiasa janten kepanjangan tangan Pemda untuk Pemerintah. menyampaikan kegiatan-kegiatan Pemda ke masyarakat supaya Selebrasi gampang nama. ditampi Nah gitu karena bahasa aturan ya bahasa undang-undang itu jelimet ya lamun langsung didugikan ke halayak halayak ya moal ngertosen gitu kecuali misalkan namun ieu mah jadi penerjemah aturan kita Semua, teh si semua. seniman teh oh kieu maksudna tak gitu. kan sosialisasi itu akan lebih mudah. Dah iya juara ya. Ieu kongres wayang KW nya. Kadang di pedara teh ku radio pamarentah Nah, mohon sebagai corong ke masyarakat. Terus istilah nama kan kebijakan itu ada di pimpinannya, pimpinan daerah itu mewajibkan harusnya jam sekian dangukeun kongres wayang di radio pemerintah. Iya. Terus ngewajibkan narasumber teh para kadis yang ada. Kadi Nah, itu saya nama. Tah, mugi we tuh teh diugikeun yuk ku salira ka pangarsa engkin anu bakal ngarubah Sukabumi jadi Sukabumi ayeuna. Ya insya Gitu. Allah lah insya Hanya Allah. gitu. Jadi istilah nama sosialisasi program pemerintah itu dugi ke masyarakat. Nah, Komo upami dalam pentas bentuk pentas. komo gitu. Pentas itu misalkan setiap triwulan tilu berarti pas sasi sakalinya Ya kan ada ayeuna pan bahasana tilu sasi sakali cepat kene medsos. Ya, cepat kene medsos ya. Iya. Santeun atuh radio di-live-keun. mohon eta betul cuman Itu medsos itu hanya kecepatan saja cepat saja. cepat saja dan untuk sadayana tiasa ngakses Kang Dewa tapi kalau kita misalkan keliling dengan fasilitas anu simpel ya, Leres, jika leres. dulu mah dengan Ya. sosialisasi KB teh nganggo mobil BKKBN Ah, kuku kurilingan. tah gitu Iya. tah kita pentas di masyarakat langsung gitu biasanya akan lebih kena. Sumun. Eta bari ku hiburan naon gitu nya jenis hiburan. Nah yang langsung itulah yang di live kan Ca geuningan.
gitu. Sanes kita teh di mana tampil misalnya di live kemudian di live kan bukan begitu. Cumun. Kita tampil di kampung-kampung Leres. di live kan gitu. Nah, Begitu. eta Maksud abdi mah gitu. sakitu. Jadi setiap aya sosialisasi nganggo atanapi tenaga jasa para pelaku seni itu langsung di live-keun. Dina live-keun oge pan aya rekamanna meureun. Itu akan menjadi jejak digital bahwasanya program ini sudah disampaikan. Nah, gitu. Juaranya. Dan itu akan lebih kena karena saat itu masyarakat akan ngumpul. Siga iyalah siga iklan non KB dulu kan. Mohon gitu. Kan tuh hal-hal yang sepelenya Leres. nanggap non teh film Mohon. di TV anu dilipat Tak gitu. kumpul gitu. Nah, Karena mau tidak mau yang namanya semut itu bakal gula gitu. Sarang di Kapung Kurma pan disosialisasikeunna ku para seniman mah nepina ku lagu Iya. dina wayang golek nih. Kabeh gini keluarga berencana. Kap tuh eta teh jadi rugi eta teh Kapung Kurma tak ayeuna mah kulantaran masing-masing gaduh medsosnya. Henteu eta teh. Ya. Kenaon cenah ngonang karar itu geus saya cenah promosi sorangan we. Iya, Hagaya ari tapi bisa kan mah. dina medsos itu kalangan medsos meskipun cek kita anu gaduh medsos cepet tapi kan Anu aya kalangan-kalangan anu leuwih enak nonton langsung ada eta leres. gitu. Margi kan hari muhun cepet tapi tidak akan membekas. Ya, gitu. Jejak digital teu aya gitu kan ya. Terus nalika budak ngora ayeuna bermain medsos terus kaleresan melihat tayangan itu sosialisasi. Nah ketika tua leuheung lamun inget Eta hari sepuh ayeuna pan medsos aya kan mah. tiasa di skip. Cemun. Pemi nonton langsung manteu di skip. Tuh. Paling ge dikantunkeun kan tapi Ditinggalkeun. aya semacam non ya internalisasi. Tah eta. Juara eta Kang Warsa. Cik lah. Urisan nama ya atuh KW teh nguriling gitu nya ngobrolkeun nu kararieu Iya. programna. Jadi Disaung we ngumpul masyarakat. tak gitu ye aya si Cepot ye dina acara Kongres Wayang. Tadi dinya lamun ceuk baheula mah zaman Pak Soeharto Bapak Abdi baheula eta. Bapak Abdi teh baheula. Sambung rasa kalau pencapir. Nah, sambung rasa ngeriung gitu kan ya ngobrolkeun masalah ketatanen. Tak masalahnya bukan tatanen saja, tapi program para dinas pemerintah didugikeun. Gitu. Aduh, kita sama setengah menit setengah jam. Jadi kedah heula istirahat heula. Ya kedah istirahat heula Maksudna teh tong langsung lah gitu. Oh, gitu saya tuh nya. Kongres Wayang ku kaula dieureunkeun heula sementara mun teu dieureunkeun ieu ngawangkong teu beres-beres. Benak deui dina Kongres Wayang nu bakal dongkap. Kongres Wayang ditutup. Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.